Calung ieu baris dimainkan ku Kang Eman Yudhistira. Aya Bapak Dalang Eco, aya Abah Ewon, oge aya Kang Ijot Jamepang gorengna salam dunia. Mangga siap-siap anu bade seuri. Aduh, kembang tanjung, Manggakeun. kembang Kapahajan na mana kapayun. tanjung di Purworejo. Aduh, orang Bandung sakahenan. Aduh, kembang tanjung salaman terus. Kembang tanjung titiran. Ayo orang junjung darajat kewanitaan. Aduh, kembang tanjung liliwina angin-anginan. Ayo orang junjung karena bela kewanitaan. Kembang tanjung ditiiran, diruntuhkeun di kalungan. Hayu orang ngadukung kemerdekaan. Aduh, kembang tanjung no ditaman. Aduh, kota-kota Bandung indahnya. Aduh, kembang tanjung diruntuhkeun di kalungan. Aduh, orang junjung darajat kewanitaan. Aduh, kembang tanjung dimomongkan. Bandung dan arek pondung abdi nu gencan. Aduh, kembang tanjung olahragaan. Aduh, abdi kadukung hirup rayungan. Aduh, kembang tanjung Astagfirullahaladzim. Aduh, ganjen. Jot. Astagfirullah. Ai maneh keur nanaon hareupeun kamera kikituan? Ai maneh keur naon kituan teh? Bapak udah sleting? Hah? Di shooting.
Syuting mah ka dieu ya. Sleting. Eta mah biting. Biting. Ada biting mah dikit. Dah. Gak ngabungkus Eta biting. eta mah bunting. Ada bunting dari reuneuh. Lamun rek Iya, pidato cenah. lamun ijo trek pidato cara tadi lulu goblok Tah. asawa ye kieu mah dusun atuh ye ari ngaran-ngaran ramo geus boga fungsi ulah sok asal dipake lamun maneh nyebut hade ka batur tah sabab Ulah dikitu tah. kaisi aijot lamun muji ka batur elang media teu Elang. tapi lamun dikieukeun elang pasti ambek Oh, padu kitu najan kieu oge teu cicing atsan ai mane ganjen-ganjen teuing sih astagfirullahalazim hengke can dikenalkeun can naon tadi cenah nunjuk ka hareup kudu ku ieu teh teu santun sabab ieu lain fungsina lain manfaatna keur nunjuk jelema tah Pak RT punten warga pangbersihkeun solokan ku ieu ku curug. atawa ku ieu ya dengekeun astagfirullahaladzim mane ganjen ini ngali nu geulis ampun Lain ieu budak beungeutna endi sih? Oh. ya Aya tuh Jot. beungeut. nu kadua curug nu katilu nu tengah ieu mah biasana Ibu Nining pagawe bank pan kitu tah Oh. lamun nu ieu jari manis ngaranna jangan supkeun cincin kade ulahna jempol siga maneh Oh bener. lamun curug jang nyolok bujur hayam di mana baheula jalma hayang nyaho hayam nang endog henteuna dicolok heula ku bujur hayam Eta teh ngabales hayam teh mulia. Oh, bener. Colok mulia. Pantesan urang rek makan ka dieu teh yam. Ya kira-kira hujan deh mah. Mual. astagfirullah sok pidato. lain wal iya lain kieu wal iya jot ai kuring rada teu kaharti ku maneh naon ujug-ujug ribut atuh pan ieu teh hiburan teh ieu ku Bapak Eyo teh ku Ibu Dateah teh Nyaon nyebut urang keriput. Ribut, keriput, sepuku keriput. Terus sepuku peot. ieu jot Ribut. ieu hiburan teh Ibu Dateah Bapak Eyo teh hiji Tah. itung-itung ngiring bingah Pantesan tadi Pak Eo teh ngambek. pada naon Peda nayaga. Ya iyo. Udah. Eta mah senggak. Senggak cenah. Oh tadi ngambek. Naon ieu ngaran urang disebut-sebut. Eta mah senggak. Ya iya. Nya senggak teh. Duk. astagfirullah Sok age sok. Ya ini ari maneh ganjen-ganjen teuing Man, erek pidato cenah mah. iya saat sana nyalung heug ngucapkeun selamat kaneng Penny kacep Rizky pidato Teh. hah Nain. Penganten. Nah. Ka dieu ari ngomong tuh lah ka ditu. Nain. Manten, penganten. oh penganten nya penganten Penganten. terus Oh, kieu deui won bobogohan. oh jadi baheulana bobogohan Bobogohan jadi ayeuna geus penganten. jadi penganten Gitu. terus Oh, belah duren. ya jot cek kuring memeh nyalung Nah, sok heula mengucapkan selamat da Ah. urang teh jeung pada batur jeung sanak tangga kudu silih ajanan minimalna urang ngadoakeun ka panganten sok kadinya sok maju. Plongo bae.
Ari maneh rek ngomong tak eungap sih. Astagfirullahaladzim. Eta mah budak. Aing kebiasaan teh neni saban-saban urang nyalung sok ngintip aya tukangeun untung teu biraraeun. Ingat ke di Cantilan teh di Cirebon ngudu ngoblegok sakon kaget. Ain sok. Itu mah cenah rek syuting. Sok. Dites. Aya. Tes. Tuh. Aya. Astagfirullahaladzim. Atuh da maneh mah rek aduh pidato aduh aing mah. Ya ka dieu. Ye. Kelanan. Jot. Aing maneh sabenerna arek moal pidato teh. Kasada. Ada. Lah ilang. Boga batur ka sama Edan. Ya, Arek pidato moal. pidato ah. Sok atuh. Sok aya paku we. Hadirin. Hadirin. Urang nyebut naon tadi? Naruh mending bering. Hah? Hadirin. Hadir Budek ongkos sugan sia. kumaha? Hadirin. Tak eta. Urang nyebut naon tadi? Atuh aing kira-kira tah eta mah ulah lo nganyanggupan pidato. Bener. Aing maneh atuh. Hadir merenen. Hadir. Aduh. Ieu, Jot. Heeh. Salam heula. Nya. Sok tepikeun pembukana. Heeh. Tuluy eusina tutup deui ku salam. Itu. Salam heula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Samiun. Naon? Assalamualaikum. Nya. Buka ku salam. Nya. Tepikeun maksud jeung tujuanana geura tutup deui ku salam. Bapak-bapak, ibu-ibu, wanita. Salam heula. Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lila TBC kenalna teh. Bapak-bapak, ibu-ibu, wanita dan watini. Wanita, Ah, Pria. bae. baliklah. Balik. Baiklah. Baiklah. Orang nyebut naon? Banikna. Salah. Nu bener mah baiklah. Salah. Oh salah. Nu bener. Ngomong naon tadi? Banikna. Salah. Nu bener mah baiklah. Sieu masuk salah bae ya. Oh, Salah. salah. Nya. Ayo langsung Masih karunya kene. Gawat atuh nya. Mana ganjen-ganjen teh kala aya Lain. ai teh sanggup. Ai teh sanggup nyarita. Pasrahkeun. Teh sanggup ti tadi juring teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tah pidato teh kudu kitu. Hadirin hormatin sim kuring sadaya ka kersana Bapak Ukar. Pupuhu desa tanapi wakilna Bapak RT 03 RW 03. Bapak Eyo sakulawargi. Mobil khusus kangge ka Ibu Datia oge pun adi tebih-tebih tos di Cianjur langsung muter. Urang kayak ngomong kitu. Bakat ku sono, bakut ku resep karena kebudayaan aslina. Napak tilas hatur nuhun kanggo kapun adi di Citayam parontos tiasa lumungsur dina wengi ieu. Alhamdulillahnya memang. Mugi sing janten berkah kangge urang sadaya pangrojong kanggo seniman anu nuju laleuleus. Seniman Sunda ayeuna keur laleuleus. Masalahna naon leuleus teh kahujanan we ti kamari aing teh kikieuan. Bapak Ibu hadirin hormatin sim kuring sadaya Bapak Yo hapunten anu kasuhun oge ka Ibu Datia boh bilih sim kuring ti kawit enjing dugikeun ka ayeuna magelaran seueur kakirangan kalepatanana oge kanggo kacap Rizki sareng Neng Penny anu nuju ayang-ayang gung ka Balai Nyungcung nete ambalan rumah tangga mugia hidup
Tiasa pinanggih sareng kabagjaan rumah tangga anu sakinah mawadah warohmah. Amin. Mugia pinanggih anu panjang gede. Ulalok dusun. Eta ulah en di kantong ai mah sok culdog-dog tinggal igal atuh. Ulah dusun mah. Dusun kumaha da dusun di dieu mah aya kepalana tuh kepala dusun. Urang mau kumaha itu Panjang gede. Ari panjang gede. Dusunna palebah mana? So amun teu panjangnya gede tah mah. Eta hiji barang lamun manusia nganilai ku kacamata matana wungkul teu jeung hatena pasti salah. Sabab contoh ibu ningali kuring ku panon wungkul, si eman si ganu gelo. Sok jeung hate pasti si eman keur ibadah ngalestarikeun seni budaya. Tah bener. Jeung hate ari ningali jelema teh. Matak Bu, aya nempo ulah kana panon, kana huntunya. Sia deui datang-datang. Oh, baru kula Kelana panon. anu dimaksud panjang gede teh Neng Penny Cep Rizky sing panjang jodona. Panjang umurna, gede darajatna, gede rizkina. Ya atuh dijelaskeun. Urang teh Aduh, geus aya ye aya maneh mah kuring najan ngomong serius guys sigana teh mal nepi nepi ka mana wae ge. Ayeuna mah kieu wae Pak Eyo Ibu Datia hapunten sim kuring teh rencana nyalung teh 5an. Amung nu hiji tadi kasim kuring nelpon teu tiasa Karunya mannya tuh. teu tiasa sumping Nyasap, jalaran nyasap. aya Wagelan ti kota Cirebon ka dieuna teu tiasa ngarencangan Kang Ijot. Jantan kapaksa wengi ieu sim kuring mung opatan. Insyaallah opatan oge rame bilih kirang rame teugelan bae nu ieu. Pasti rame. Opa Eo, padahal mah kenal tipe heula. Ai maneh kenal ti Pak Eyo ayeuna ka Pak Eyo ti baheula teh? Baheula ke tahun kamari urang pernah ka dieu pernah diajak jalan-jalan. Kusaha? Mana Pak Eo? Ku Pak Eyo ka mana? Eta mampir ke jalan tol yang tanjakan. Pas ka dinya teh, ela jot cenah sok. Yo, badekan jot. Lamun katebak ye 100.000. Cak Pak Eyo teh. Pak Eyo teh. Kunaon sih Pak? Yo, kira-kira jalan tol yo mun hujan banjir teu ye. Cak Pak Eyo teh. Pak Eo. Nanya ka Ijot. Landan urang mah jama Cirebon. Jama Cirebon. Dijawab ku bahasa Jawa. Ka bahasa Jawa. Wis Pak, aja tak kontol. Nanyakeun. Pak Eo nanyakeun. Lain ku nanyakeun Malum Ijot lah, ya, ye. orang Jawa. Ai basa teh ye, dengekeun. Basa di Indonesia teh ti Sabang nepikeun ka Merauke beda-beda. Nya, Pak Eo. Hartina oge sok kadang beda. Kada ulah salah ngucapkeun. Ya Pak Eo nanyakeun ya kira-kira. Pak Eyo teh nanyakeun. Ya, Cak Pak Eyo. Ya jalan tol lamun hujan. Lamun hujan banjir moal. Urang mah jama Jawa. Wis Pak aja tak kontol. Mana mah pahit sih. Ulah disingkat. Maksud nama kieu eta teh meureun ente ngomongna wis Pak Eyo aja takon dalan tol maning pake dalan sirane aya kecambah aing mah ampunnya. Astagfirullahaladzim. Nya lain dari mana mah dipotong tung-tungna sapotong. Astagfirullah. Ye, ayeuna mah urang hiburan we heula nyalung Kang Eco wayahna urang sok sanaos opatan sumanget. Mohon, urang doakeun panganten, urang doakeun sadayana, mugi-mugi lungsur rangsar ya. Mangga urang kawitan bae. Oh ya, aya dalam tah. Urang bisikan sih. Urang bisikan. Eta Ai calon ieu. Oh iya. Ribet bae, ari diajak ribet. Tuh diajak ceurik bae. Jang bayar hutang ribet. Dot. Ai maneh mah bae jalma bintang tamu, ari bintang tamu mah main oge pandiri ulah dihareup. Bintang tamu. Astagfirullah. Tukangan ewot tah, tukangan ewot.
Ari mana ngomong ka saha, ngomong pindah-pindah. Ai mana nah dorong-dorong. Lain ngomong pindah-pindah ka saha. Urang mah elok isuk ilari isuk-isuk teh sok inget ibu-ibu pindah-pindah para hindah yeuh. Banjir. Banjir mah. Geser katakan geser. Terus kajian. Sok padalang dia, aduh, aing mah kunaon ieu teh? Capek. Capek. Kunaon ieu teh? Alah. Mending ogohan tuh. Kunaon. Oh. Kunaon sayang? Sayang. Kunaon ieu teh? Kunaon. Lain pada badi tengah digencet. Usaha digencet. Ya. Atuh bisa ngomong. Kita ceurik teh seuri. Hah? Ceurik teh seuri. Sare. Kita bisa ngabedakeun ya. Kumaha gitu. Lagu perkenalan Mah jelema teh ai mana tadina sakola teh si Jot. Sakola teh tadina. Ih, pugu sakola di SGM pindah di Serelak. Kieu di kuliah ya. Terus pindah deui, pedang geus gede pindah di Nestle. Nestle naon ieu teh? Eta mah susu bayi. Sorelak SGM. Mana emang ngomong susu ih loba awewe cenah ih. Ngomong teh tong kasar geus kolot. Sing halus ngomong. Kumaha sih nyebut susu? Ulah ngomong susu. Naon? Nenen. Masa dewek sok beli? Ih, ka toko beli susu ya. Bu, beli nenen. Mau di layanan kok, Pok. Ih, kamari ulah ke market. Teteh punten Beli nenen. bade mesen nenen. Eta langsung nu kajaga. Mesen naon, Pak? Kus gue macak sia bae. Beli martabak kamari. Kumaha? Mang, Ulah martabak dibere. 2 tong di ladaannya. Tong dibere nenen. Arti. Ngartinya? Padalang siga-siga mah si ieu mah ceureuh gue. Sok ayeuna mah urang sok sanaos tadi parantos saya sok Aipan urang tepangkeun heula ku Mang Lupkeun di jalan. Ciki bung ayah, ciki bung. Nama saya itu hobinya makan bakso, pegang calung ke satu yang sangat terpeku. Nama saya emang hobinya jalan-jalan. Saya Ewon. Hobinya makan tulang. Ciki bung hai hai, ciki bung. Ciki bung hai hai, ciki bung. Saya itu hobinya makan bakso. Mas saya emang hobinya
Jod, Jod, Jod. Astagfirullahaladzim. Jod. Ai mana rekamana astagfirullahaladzim. Aduh. Ya. Jod, kadia. Ijot kadia. Jod. Dirayu mah. Ijot kadia. Mang Eman, Kadia. Nya kadia. Dirayu. Eta urang ngarusak. Astagfirullahaladzim, ai ijot. Obatan diinumkeun teh sih. Kadia. Jod. Kadia. La ilaha illallah. Kadia. Tah, naik. Awas suku heula. Waduh. Aduh mah diganjan. Aduh. Eta beuna. Astagfirullahaladzim. Aduh. Hayang badi ogo. Jod. Ayo maneh ka ditu teh naon? Lain giliran orang ira harek kenal-kenal. Oh, aya dikenalkeun man. Oh, palaba orang cek. Hangai. Atuh ijotna mangka konsentrasi padalang, kuring, ewon, ijot. Tah. Ijotna teh siap-siap lamun geus mulai ceki bu tah kitu. Pasti teh. Nama saya langsung sok. Iya sih itu bebejet teh. Sok atuh. Bebeja atuh. Langsungnya siap-siapnya sok. Tuh, wah, ijot. Ciki bung hai ciki bung. Ciki bung hai ciki bung. Nama saya Edo, hobi makan bakso. Nama saya Emma, pegangnya calung kedua. Nama saya Ewon, hobinya beternak burung. Yang di depan sana penonton bahagia. Ciki benai, ciki bom. Ciki bom ai, ciki bom. Nama saya Eman. Hop. Geuning nyangkol. Ai manehna geuning ujug kitu. Mana nyangkol naon sih? Aya akara. Sugan aya perekat. Astagfirullahaladzim. Jod, ai manehna atuh can siap cek kuring giliran ulah nyorobot. Gandeng tadi. Ayeuna kieu kenalkeun ku urang. Ya sok. Ciki Emot kadinya, bum. Ai bareng. Lamun cak kuring. Calung nuka opat. Wih, meteng menang. Lain orang teh kieu teh boga ngaran. Apa netar dikenalkeun ku kuring teh? Kieu masih diogo ku kolot, kajen kolot ke. Budak sakieu diogo. Pedah naha diogo teh. Maklum, anak manja. Tidurnya juga masih sekasur sama orang tua. Orang tua, anak mami, disayang. Karena takut anaknya jatuh, tidurnya di tengah. Siapa Namanya saja siapa? yang duduk di situ? Namanya siapa sih? Komo Nama kamunya siapa? orang entot. Entot. Emang teu aya deui? Eta teh nama manjana. Komode entot mah mun teu balik teh. Entot. Mun teu balik teh. Urang mah sok diaping di tengah maklum sieun geubis. Sieun geubis takut jatuh. Diaping ku kolot. Jadi tidurnya Bertiga sekasur. bertiga sama keluarga. Bapak. Takakaran tot di tengah. Kayu Mimi. Jadi Bapak entot Mimi. Di tengah. tidurnya Di ruang. sebelah kanan, Bapak. di tengah, Takakaran entot di tengah. di pinggir kiri. Mimi. Jadi tidurnya Bapak entot Mimi. Di luar. namanya mah nikmat pisan gitu nanti.
Amun tok. Mau diperagakeun si eta. Mari diperagakeun kitu. Ya. Geus aya nama kieu. Perlu dikenalkeun bae budak eta mah kieu bae ku kuring lah. Siap. Aya pamundut lagu Nya siap di MC-an maneh kan penyanyi. Nek lain ti Ibu Datia. Teo, ti Ibu Darmin Datia. Nya Darmin Datia. nya di oh nya teka denge mau getek kan culina dah mau yang ngabisikan aja ngabisikan sing bener atuh menyaletan aduh getek kurang geus sok ayeuna di aya pamundut lagu tapi hayangna ku Ijot. Kalau seandainya Ijot seorang artis, perumpamaan artis, maka kamu pilih siapa? Kalau kamu seorang artis penyanyi dangdut misalkan kamu pilih penyanyi siapa? Namanya kamu Mauwo sama bintang film ngaco. Lain penyanyi. Penyanyi dangdut. Darkina Eta mah penyanyi tarling bari nage awewe lalaki maneh teh. Roma irama Hah? Roma Oke. Saya ngerti. Lamun tadi kitukeun hayu we pas ya. Kudu paham mau budak ieu mah. Sok kenalkeun man. Hadirin yang berbahagia, di Jakarta nya di Jakarta Heeh. Kabehna ngomong mah Jakarta. awas kenal urang di jero keneh nya Kayak lamun ke langsung dipanggil sok sia rek ngomong naon deui. hadirin yang berbahagia, selamat malam, selamat berjumpa kembali. Walau malam hari ini kami tampil dengan nuansa yang beda di awal upacara adat nuansa Sunda, tapi malam hari ini kita dapat kejutan seorang artis asal kota Jakarta yang sudah terkenal. Inilah dia. Ai manehna kalah lelenggakan atuh di. Maju. mana mah yang artis dicarekan Oh tuh dek maju. Kenalkeun. udah kakari artis dicarekan Ewan manehna deh aya ke artis dia sopan atuh maneh mah nyarekan artis. Bener maneh nu salah cicing atuh lamun bajadol paling ngambek. artis mah mangga Oh udah bluweh kos gitu. Wah. Iya, sok ditu. Geus ulah ganjanting mana mari ningali kamera teh siga ningali naon wae. Jot. Ye. Kalau muncak muli, inilah dia can disebutkeun ngaran ge age kahareup. oh nya Ya, siap. Hadirin yang berbahagia, baru age kahar oh gitu Lamun cakuring, inilah dia. kahareup oh gitu Belat aing mau budak si ieu mah ampun teh. Obatna beak sigana mah. hadirin yang berbahagia, selamat malam. Kami tampilkan seorang artis dari kota Jakarta. Inilah dia. mangga kahareup Maneh Ijot. oh urang Artisnya saha? baca gede iya mangga kahareup Cek kuring maneh kan artis, rek ngembang. nya Lamun cakuring, ini loh dia. Maju, maju. inilah Maju. Aduh. Pernah reuneuh suganya. Hadirin yang berbahagia, inilah artis asal kota Jakarta. Inilah dia. Lah, di mana rek mawa semangat, di mana rek nembang lempang we, siga kayu api. Kagagah, treng toret, maju ke hareup. baiklah hadirin sekalian kami akan membawakan 200 lagu berturut-turut Iji, tekudu loba pingsan manten maneh hiji. Hiji bae. Hiji wae can kaawakan geus 200 Tinggi lagu. baik, mangga beli bade mundut, mangga beli tadi sawasan mangga. Maksudna lagu tak ieu teh seblak. Ya. Perjuangan dan doa di O minor. Lain O minor mah eueuh. Oh, A minor. ya kurang komplit. Ijot ai maneh siga nu ngarti. Sangaranna player.
Mas Irfan. Oh. Urang pesen ulah siga baheula nya. Bola mah aya nabu bari ngangang. Ya, biasa senyum. Oke. Oke. Oh, aya player bari ngangang. Tingali elang. Si eta deui tah. Komputer bari ngangang. Ya, Muin. Musik Muin. Sekian. Aduh, ieu kakara atis di beungeut di kitu-kitu tah. Yes, ari sia erek nembal derek bergidigan. Ayo musik. Si ieu mah cara sok meuli kaset ya. Oh, beli. Oh, nu bergidigan gitu. Matak meuli kaset. Aya dina kaset laki. Aya. Aya. Kusut kasetna. Aduh. Lain si gaduh, we balik gitu. Mana si gaduh, si penyanyi si gaduh balik ka dia. Aduh, sok Ya. saleh Mas. Saya mah boleh, Man. Muin. Musik. Mana dahar naon sih dah? Pahit gini. Lain aya lagu berjuang ala gendirit tosplong si kumaha. Tok kecang sih naon. Lain aya leungeun pahit. Iya, jadi tadi berang memeh ka dieu di pasar meuli paria eta teh pedah gagal panen sakebonan eta paria pahit kabeh. Kunaon tah? Kota gagal mata kisah pahit. Lain gitu tadi musik kesana kumaha? Tah nomor datang. Kumaha. Ayo lagi Berjuang ala geuning kota. Berjuang sekuat tenaga. Urang mah kolot teu kuat. Bener, Man. Teu kuat. Lain berjuang rek gawe. Lagu. Teu kuat. Berjuang. Gandeng. Uang geus kolot teu kuat. Lah disuruh naha. Tuh mana dahar naon sih tuh? Aspang. Bau gaang. Lanjut balik sok. Geuning si anjogna ka dinya nya. Aipan. Berjuang. Berjuang. Terus. Berjuang bala. Bala geuning todong. Salah. Si mah cara sok meuli kaset ya. Iya nu bener. Tadi Kek. Berjuang. Bala geuning. salah. Salah. Si anu saralah ngaco. Sok ebot sing. Sok. Sebot sok. Ebot hayang nyaho. Berjuang. Ngerakeun geus kararolot. Nembang sakitu bae teh atuh bisa eun. Pan musik, Pan. Berjuang sekuat tenaga. Tetapi jangan lupa berjuangan disertai doa. Rintangan. Lu mana mah ke penyanyi teh kitu. Rintangan. Encas. Udah nyekeun heula can dituluykeun encas. Sekali dua kali bae rintangan. Dierol. Roll sok teh. Sieu mah teu ngatik anak erol cara sok meuli. Roll mah jangan ngecet. Pan.
sikil, Rintangan. ring sikil. Tangan sikil. Rintangan sikil. Tangan sikil. Kian tangan sikil. Bener. Sikil. Aduh. Geus mal balik Kang Dalang sangakeun lagu iya. calung. Lagu Sanggup. sekali deh lagu santai itu bener. Sok. Awas ya. Bu Nining nyanggakeun lagu calung mangga Kang Dalang. Sumuhun. Aya hiji lagu gerentes hate. Sanggakeun kangge kasadayana anu masih seserengan sareng Gita Pakuan. Nung nah gening bet kukupai kapan anjeun mageus mulang nunggang kareta pamungkas nyuat kagagas nyuat kagagas nung cobi atuh tong ngalangkang ulah teras ngagamaan tang turaga asa linglung bingung nyalindung bingung nyalindung diri tumanya tinaraga tanah rasa guntreng anteng matak ninung mata keeng diri tumanya tinaraga tanah rasa guntreng anteng matak ninung mata keeng nung cobi atuh enggal mulang ulah teras ngagamaan tangtur asa linglung bingung nyalindung bingung nyalindung nung nah geni bet kukupai kapan anjeun mageus mulang nunggang kareta pamungkas nyuat kagagas nyuat kagagas
cobi atuh tong ngalangkang ulah teras ngagamaan tang tudi asa linglung bingung nyalindung bingung nyalindung kiri tumanya tinaraga kana rasa gunteng anteng matak nine matak diri tumanya dinaraga kana rasa gunteng anteng matak nine matak nu cobi atuh enggal mulang ieu hate bubu leuwang tangtung diri asa linglung bingung nyalindung bingung nyalindung. Lain pamundut lagu eta mah amplop. Lain pamundut lagu Apunten nganggo Pak Eman, abdi ngungkeun lagu kopi kecot. Kopi lendot. Hah? Kopi lendot. Naon? Kopi lendot. Orang tadi ngomong naon? Kopi kecot. Salah. Salah. Sieu mah cocok meuli kaset. Tadi ngomong teh kopi kecot. Salah. Nya salah. Nu bener mah kopi lendot. Tak eta. Ke masih maju. ulah sok sembarangan. Ieu teh aya kadeudeung da judul lagu teu dituliskeun. Dina amplop teu dituliskeun judul laguna ngan kuring ngarti. Ieu teh najan teu ditulis da hatena mah sarua bae Mang Ewon ka dieu. Sanggakeun bonus laguna Dago Pakar. Mangga. Boni Dago Pakar Boni. Ngarti teh. Oke, mangga. Suruna. Tresna mekar iya di dago gunteng anteng mata pingin mata keeng nurbuk jukuk jajantung gajung jajantung awor jadi siji maruntuy lir buah gaung ricit namanu jeung seorna angin melit asih ngariring oyak nadahan ngusikeun remapanangan silih cepeng lempang mapai endahan Dago Pakar geus nganter ka pangantenan Dago Pakar mancing nganten ingetan cenah kakala kebeja Dago Pakar ngarekahan cek beja cenah cek beja Dago Pakar ganti ngaran waca anaja
tresna mekar ieu di dago pagar unteng anteng janji bakal sauyunan rebuk jukung jajantung rejem jajantung awor jadi hiji ngaruntuh lir buah daun ricit manuk jeung seorna angin melit asik kariring oyak dadakan musikeun remah panangan silih cepeng lempang mapai kaendahan. Pala mitra sugri kaum dangu sadaya rupina sakitu nu kapihatur ti sim kuring sapara kanca ti reng-rengan grup calung kita Pakuan. Hapunten samudayaning kalepatan rawuh kaluputan manawi bilih dina rengkak paripolhana sim kuring kirang sapagodos kana mamanahan pala mitra kaum dangu sadaya. Menawi sakitu tisim Para warga Nusa Milali.